papa pasal. Terasa. Maka ibu saling kak neng doangan yang memangkat. Saling. Teras mangga ke uak-uak sadayana, uak apong, uak eti, bibi kokon, bijamil, pak jajang, pak aju, uak hamid, mangga paling dia. Cekap sekali wa ibu mak mangga, sana sama cekap sekali sasiukan mak. Tugas mamah jeung bapak pamitan bagi cik agama mamah rese nepikeun hidup isuk insyaallah ditingkatkeun sok garis baga adaki cari di palingnya mangga diacakeun aisanana dibuka aisanana ku mamah bapak sareng mamah mangga cari bapak paling katugu mamah paling kenca panginten ieu bedana sareng batur abi mah santeu acan bapak di paling katugu mamah di paling kenca sante acan dongeng ka mamah jeung ka bapak teh murang kali sok dikorondangkeun ku simkuring neng ilang geulis bager anake hidup ku ibu bakal piwarang ngorondang jiga budak keur leutik lain lelucon geulis bager anakin lain heureuy hidup dikorondangkeun ku ibu urang ngarasakeun ku hidup kumaha lamun ibu ditaros gaduh murang kali capena budak keur kumaha kantosan nuju ngorondang kitu oge neng ilang hidup teh kungsi leutik kungsi digedekeun anu jadi mama sok urang ngorondang bari rarasakeun ieu teh ngarasakeun kumaha capena indung kumaha capena bapak miara hidup di samping kahiji nepikeun ka samping katujuh hidup ngorondang sok bagus sinjang anu kahiji urang yakin Allah teh menghiji sinjang anu kadua oge panginten salat aya dina rukun Islam anu kadua sareng sajabina dugikeun kana katujuh tos beungeun paling mayun ka mama beger mayun beger anakin punten caina urang wasuh heula dampal sampean mama ari bes nyuhunkeun hapunten heula tapi urang ngaras heula ngarasakeun sok wasuh dampal sampean mama kana lahunan hidupkeun geulis beger anakin sok dua nana simpen dina luhureun nah gitu ku hidup diwasuh ngarasakeun indung hidup ieu suku baheula cenah neken basa hidup keur dilahir tipe pereket bakat hidup hayang kaluar salam suku anu jadi panumpang hidup bageun sok ragapu hidup sampai indung hidup bageun ngarasakeun ku hidup suku eta anu ngangais hidup sanajan berat tapi teu ngomong capek jadi bagaimana pas bager dielap ku hidup teras minyak senitan ku hidup cium ku hidup bager sok ngalih ka bapak ka dieu ngalih ka bapak sami wasuh dampar sampean bapak bager anak sok kana luhur rasakeun deui ku hidup dampar suku bapak alus-alus kasar naon eta bapak mikir kumaha lamun teu indit teu ngalingkarkeun suku tijanari nepikeun ka seorang bakat hidup hayang wali hayang boga anak anu gede rezeki rasakeun ku hidup sampean bapak hidup anu ngalengkah dengan rezeki keur jadi pemajikan utamanya keur jadi anak sok bager anak diwasa dielap bager sok sampai dia menyasar ngalih hidup jadi kolon berarti
sanajan teh dipenta ku mamah didoakeun pisan mamah ridho ikhlas ngurus hidup bagar anak didoakeun mudah-mudahan hidup impinan hiji kabagjaaan dunya anu akhirat amin doa sok neng bager karewoskeun kana cepil mamah bari tangkep mamah ayeuna mah keur neukeun tina manah hidup sok suhunkeun hapunten ka mamah anu ikhlas tina manah hidup. Terus bagus dicium mama ngalih ka dia ka bapa sami sungkem sebelah ka mama salin bagas salin bapa anjeun anu ngayuh moal aya abi mah teu aya tapi abi rumah tukang uang telang bedegong sareng tumut kana bapana jadi ramah bobot pangaya bisa ira bapak ngan abi syukuran ka Allah Subhanahu wa taala hatur nuhun Gusti hatur sok kedakeun ku hidup raraas ku hidup ka uang heula mangga sami ku oge didaroakeun koneng pasti aya nini pasti aya akinya bageurnya atau uwa-uwa suhunkeun hapuntenna bager ka uwa suhunkeun hapuntenna suhunkeun doa anak bager tulis anak rumah tangga kolot hidup anu sae pieunteueun keur hidup anu awal oge sae saha hidup sapatos doakeun ku uwa cik dipeluki pangintennya mantap ka teh Juju, teh Maya, teh Ros Agni berarti Agni teh pangkasetna nya dina keluarga Bapak Didi mah sok suhunkeun hapunten tah teteh anu sering pagentreng jeung Neng anu sering bakatnya ka Neng nyaram anu sok mamatahan Neng tapi bakat punya tulis bager anak kita gitu. Dia kata teh deui cideui sami suhunkeun hapuntenna suhunkeun doaku sok teu teteh hareuseun cepil teteh putih lalaki hiji-hijina jaga lamun geus aya eueuh bapak kur Agni lalaki anu bisa hafal keur kita suhunkeun hapuntenna suhunkeun doa aku tangkep alana harewaskeun ngacepil anak terus bager Neng ali di kaluhur ka ditu sok kaluhur ka ditu mayun ka sadayana da moal mungkin upami Neng salim ka sadayana sok saling dipari dieu tatih Neng madegna ka payun pananganna dikieukeun Bapak Ibu sadayana panginten tangtosna Neng Ila calik di dieu teh tos 20 tahun tangtosna aya kalepatan boh karaka kawargi katatanggi bade ngahapunten kana kalepatan Neng Ila singkali kasih penuh ikhlas bade ngapunten bade alhamdulillah Neng didorong doa ku sakampung pernikahan Neng teh tos direstui sareng panginten sagala kelepatan Neng teh salami ieu dosa pedosaan Neng teh dihapunten ku sadayana alhamdulillah hatur nuhun ka sadayana ibu bapak mangga Neng calik heula dinya caket mama sareng bapak panginten simkuring emutan acara ngarasakeun kumaha capena inung jeung bapak
pikeun dihapunten kalau jadi inung sareng bapak. Abi lamun aya acara kieu ceurik Bu. Ceurik anu tina hate anu pang jero-jero hanjakan. Kunaon keur aya inung bapak osok ngalawan kalau jadi inung jeung kalau jadi bapak. Ya Allah, geningannya bagian hirup orang di alam dunia tergantung ridona kolot. Meureun baheula urang kungsi nyentak, kungsi nyarekan nyerieun meureun mana kolot teh da ayeuna ge urang geus boga anak karasa. Coba ibu lamun disentak menjadi murang kali nyeri urang teh nyapunya. Terus urang ka ibu urang mah urang parantos kumahanya anak urang ka ibu urang mah urang abi mambuh hanyakeun sepuh parantos teu aya teu tiasa mulang tarima kana sakala kasayan anak. Matak sim kuring mutan hayu anu masih kena ibu urang gaduh ibu urang mah urang pikanya ibu urang mah urang selagi ibu urang masih aya. Da urang yakin urang bakal janten murang kali anu jembar boh rezekina boh dina sagalana upami aya tina ridho sepuhna kitu panginten. Sakali dihatur nuhun sumangga ieu acara urang lajengkeun kana ngaibakan mangga anu bade ngaibakan dikawitan engke ku apana ku Pa Dedi oge engke diteraskeun ku Karsana Ibu Siti Fauzia engke mangga ka Uwa Apong Uwa Eti Bikokom Bijamil Pak Jajang Pak Ajuh Uwa Hamid oge kang horak-horakana ngiring ibakan nengna mangga di ais ku ibu kapalihan dieu dicanak lilina sami dipayun sok teh punten. Bagi kapalih mana jalanan kapalih dinyar lapat dipayun mangga sok mangga bapak papa